Para mitra sadaya urang teraskeun hanca dongeng nu judulna Cipanon Indung karangan Gileksa. Ayeuna nincak bagian ke-77-nya para wargi. Mangga kasugiri kaum dangu sadaya. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingan etang-etang hiburan pangbeberah mana. Gitu dah urang macana naon deui lah. Gitu itu hiburan dongeng we. Hiburan dongeng we cenah. Mangga nyangakeun para mitra di channel YouTube ieu para seueur para mitra pamihoyong buka dongeng anu tamat dina playlist Mang Jaya official. Mangga tos seueur tos hampir 57 judul para mitra, hampir 57 judul dongeng nu kasanggakeun ataupun carita anu kasanggakeun. Mangga atuh para mitra dongeng nu judulna nyaeta Cipanon Indung karangan Gileksa dina bagian ke-77 urang lajengkeun Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan acara ieu wilujeng tepang dangu deui Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun ieu dongeng carios nyambung judulna Cipanon Indung ayeuna nincak bagian ke-77. Mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Mangga kumaha terasna ieu dongeng urang sami-sami bandungan bae carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Gileksa dina bagian ke-77. Para mitra kaum dangu kocapkeun harita teh Rojali unur. Di hareupeun kolotna koloyong ka kamarna gek diuk dina sisi ranjang. Leng ngalamun inget Kayati nu keur nandangan lara tunggara. Hate Rojali beuki masket Kayati lantaran ceuk pamiki Rojali mah asa moal aya tandingna diri Yati teh. Geulis lahirna, geulis batina. Komo da ayeuna mah nu jadi panghalang geus maot. Rojali beuki wani ngadeuketan Kayat. Dipikir-pikir mah aing teh taya ka era. Nah, habet kumaha wani wakca balaka ka bapa. Kumaha mun disebutkeun beberenyen tapi aing teh geus nembrakeun ka aya nu sabenerna. Akhirna Payuda jeung ibu ngarti kana maksud aing sarta nyeun nyaluyuan kana niat aing. Nuhun. Ceuk geurentes hate Rojali bari tuluy ngareret kana tembok. Hareupeunna meja paranti diajar didinya aya foto make figura hiji mojang keur imut bari neuteub seukeut. Seblak hate Rojali sumeblak keras inget Kayati nu unggal poe sok patepung di sakola. Renghap Rojali narik napas jero tuluy ngusap beungeut bari ngomong sorangan. Yati, lalakon urang geus panjang pinuh ku kaprihatinan. Hampir 3 tahun urang kenalan can fungsi aya pacekcokan. Malah beuki lila teh kalah ka beuki raket tetela anjeun mojang sajati nu jadi panyileukan hate beurang peuting. Dedeuh teuing Yati anjeun geus teu boga indung bapa malah malanceuk anjeun nu sasat jadi rancatan hirup geus tilar dunya. Kumaha nasib anjeun saterusna? Saha nu ngamodalan sakola? Ari indung bapa aing kumaha? Rojali neuteub lalangit lamunan kumalayang ka alam nu geus kaliwat. Kabeh naremongan atra tetela pating kolebat dina kongkolak mata. Ras inget ka indungna, ras inget ka bapana, teu karasa Cipanon Rojali murubut. Sedih jeung nalangsa ari ras ku nasib kolotna. Mak, di mana atuh ayeuna teh? Nah jumeneng keneh atanapi henteu. Kudu kumaha milarian emak, ka mana jeung ari bapa? Nasib teh taya bedana jeung Yati. Aing sarua jeung budak pahatu lalis. Ceuk Rojali bari ngaragap angen. Jajantung saratu gajiga nu tutunggulan. Kesang tiis meni ngucur nyorolok maseuhan tonggong. Rojali jadi teu puguh rarasaan tungtung nagoledag ngagoler dina kasur. Ras inget deui kana amanat Payuda jeung Bu Suhami. Yen manehna kudu ngaku indung bapa teh ka Payuda, teu meunang kanulian. Rojali geus janji rek nyumponan kahayang Payuda, itung-itung mulang tarima kanu geus gede jasana. Tapi ayeuna asa berat karasana sok sieun kanyahoan ku Payuda. Di kanyahoan ku Yati dina akhirna tada teuing sedih hatena.
Nah aing mikiran nu lain-lain. Kudu nama aing teh nganuhunkeun ka nu maha kawasa sabab aing geus aya nu mikanya. Aya nu daek ngamodalan sarta ngaku anak sanyana. Nuhun Gusti. Syukur alhamdulillah. Abdi dipaparin hiji kanikmatan anu luar biasa karasana ku abdi. Dalamun abdi teu aya nu ngukut mages. Pimanaeun teuing meureun abdi teh rara balangsa kadungsang-dungsang kokoronyoso maratrosa. Sanggeus boga pikiran kitu hate Rojali tentrem deui. Ingetan nu jadi gangguan kana pikiran lusles laleungitan. Malah akhirna Rojali ngorejat deui hudang. Gek diuk dina kursi nyang hareupan meja tulis. Kop kana buku tuluy ngapalkeun, pikiran anu lain-lain kalabur kabeh. Teu aya nu nyesa dina uteukna nu kacipta mangsa tadi, teu beda kawas dina impian. Kocapkeun isukna Rojali geus bebeja ka indung bapana yen rek ka sakola sakumaha mistina. Dius indit kana motor ngajugjug ka Imah Yati. Tekung silila geus tepi kanu dijugjug motor asup kalayan laluasa. Geus teu aya nu jadi panghalang deui. Karek ngejep mesin motor jempe Torojo Yati nyampeurkeun. Geus saged meunang dangdan sarta geus mawa buku. Jauh keneh geus nyerengeh ngabagiakeun Rojali. Hatena bungah nu taya papadana. Wilujeng enjing Kang Rojali kumaha damang? Alhamdulillah sehat Yat. Kamana Teh Lia? Tos angkat? Teh Lia mah teu acan angkat nuju dangdos keneh. Sabios da angkat nama sok siang. Sok dipapageun ku Kang Ridwan. Yah, siang teuing. Yati diuk dina sadel gerung motor dihirupan. Aya wartos gumira ya tiasa upami engke ngobrol heula. Engke. Iraha sang di mana ngobrolna? Ulah di sakola isin. Urang bari jajan basonya raos mentak ponyo. Mangga ngiringan we yo siang. Ayo atuh. Memeh ngadius ningalkeun pakarangan Rojali ngareret heula kana panto dapur. Breh aya hiji lalaki ngabedega di lawang panoneuteub ka Rojali nu tayalian Iwati Karto. Nu sok nempokeun ka Rojali unggal isu. Mu nempo Rojali hate Karta asa kahibur asa tepung jeung anakna, tapi ukur dina ciptaan. Da Rojali teu wani ngadeuketan ka Rojali masok sieun ngaganggu kana katengtreman Yati jeung Rojali. Yat, si Mamang unggal enjing sok melonge ka Akang. Aya naonnya? Oh, moal sawios-wios Mang Karto mah da tos baku kitu ya. Yati keukeuh ngajak ilit sabab panon geus beuki lu, panon poe beuki luhur. Seremnya Yat muncan wau mah ka Mang Karto matak sawan. Ulah kitu pamali, manehna mah sae mulia sareng bela deui. Karaos palema bela nama ku Akang ge memang taya bandingna nya. Cek Rojali bari tuluy ngajalankeun motor lalaunan. Panon ngareret keneh ka Karta nu harita ngajanteng dina lawang ka dapur. Akhirna les teu katempo. Rojali geus teu malire deui motorna nyemprung ka sakola. Kocapkeun balikna Rojali nyimpang heula ka warung milih tempat anu mernah keur duaaneun. Gek dariuk kalayan tenang geus kitu mesen kadaharan ka pelayan. Tekung silila geus sadia. Yat, wengi tadi Akang teh badanten sareng pun bapa nyawalakeun perkawis Yati. Ayeuna bade didugikeun ka Yati pamugi singker sanampinya. Cek Rojali ngamimitian nyarita kop kana cai enteh regot diinum. Perkawis naon teh Akang meni asara reuwas Yati mah? Yati curing hat. Hatena ngadak-ngadak jadi deg-degan sok sieun aya pikareuwaseun. Mun perkawis hubungan urang duaan tos didugikeun ka pun bapa hasilna mah matak nyugemakeun Yat. Margi pun bapa sareng pun biang satuju. Malih mah pun bapa teh tos nyangemkeun bade ngabantu kana kasesah Yati. Waragad kanggo sakola sabagian alit bade ditanggung ku pun bapa. Asal Yati leres-leres kersa sasarengan sareng Akang. Tah kitu cek Rojali meuni teu euleum-euleum lantaran hatena ngarasa teteg atuh sajongjongan mah Yati teh ngahuleng bae. Ciga nu teu percaya kana naon-naon nu diucapkeun ku Rojali. Ari sabab teu kasawang ti anggalna yen baris kitu, tapi akhirna mah ngarasa bunga lantaran aya nu bumela ka manehanana. Nuhun Kang Rojali. Abdi teh bingang nguping wartos kitu teh tapi salarosna malah abdi teh teu ngarep-ngarep di modalan. Da abdi ge tiasa keneh usaha.
Oga inu tanggal waler nyatana teh Lia sareng Kang Ridwan. Oh, janten kumaha tuh? Nu diharapkeun ti Kang Rojali mah teu aya di iwati kasatiaan. Akang seja satia janji kana diri yen bade teras bumela ka Yati. Sok sanos dugi ka irha bae sing percanten. Naon-naon nu parantos dikedalkeun ti payun baris dicumponan ku akang. Moal jalir. Ceuk Rojali Daryanaker panoneuteub ka Yati. Salaresna mah abdi teh isin margi kedah ngarepotkeun ka tuang Rama. Jasa Kang Rojali tos langkung dicekap. Tos seueur nu karaos ku abdi malih mah teh Lia oge ngarumaoskeun. Yen jasa akang sanes sakedik-sakedik. Tah kumargi kitu. Asa langkung isin upami ditambih deui ku jasa ti tuang Rama. Ceuk Yati ngarasa kagok narima bantuan ti Payuda. Ulah alik manah Yat da imah sanes bade ngahinakeun, sanes bade agul, oge sanes teu percanten teh ka teh Lia sareng Kang Ridwan. Nanging pun bapa ngaraos gaduh kawajiban kanggo ngabantu ka Yati nu ngalaman nasib kitu. Margi lalakon Yati parantos dicarioskeun ka pun bapa. Anjeunna ge teu tega upami ngantep ka hiji jalmi nu sapertos Yati. Tah kumargi kitu anjeunna badanten sareng pun biang nu hasilna bade ngabantu ka Yati. Tah kitu nu salaresna mah mugi sing asak emutan we. Yati ngahuleng. Manehna mikiran caritaan Rojali lila-lila ku Yati kapikir. Yen hal eta teh memang pantes lantaran Payuda geus nyaho pisan kana nasib Yati nu sanyana. Kang Rojali, abdi nganuhunkeun pisan kana maksad tuang Rama nu sakitu saena. Ngan abdi mah asa lalowang sok sieun teu tiasa mulang tarima. Bilih teu nyugemakeun kanu parantos ageng jasana. Pun bapa mah teu ngaharepkeun pamulang tarima, margi sanes ngahutangkeun. Ieu mah ngabantu sote bakat ku palai ngadeudeuh kanu ageng cita-citana supados tiasa ngahontalna. Yati mah teu kedah seueur emutan, margi pun bapa mah teu ngarepkeun pamulang tarima. Jawab Rojali. Nuhun atuh nanging kumaha salajengna? Salajengna mah kieu we. Urang duaan kedah sing soson-soson diajar, ulah seueur emutan we. Margi tugas urang selaku pelajar kedah diajar. Atuh salajengna deui upami urang parantos tamat sakola, urang ngawujudkeun cita-cita urang duaan nu hoyong ngawangun rumah tangga. Tah kitu. Yati neuteub seukeut ka Rojali. Hatena ngangres ngadenge ucap-ucapan Rojali nu pinuh ku harepan-harepan anu endah. Atuh jajantung Yati jadi ratug, hatena teu puguh rasa. Bungah pacampur jeung lewang. Sok sieun cita-cita teu kahontal. Kunaon Yati kalaka ngahuleng, teu percanten ka akang? Abdi percanten kisan Kang, malih majal muji syukur kanu agung. Rehna kadiri abdi aya nu mikaheman. Nanging abdi mah sok keueung bilih teu tiasa ngalaksanakeunana. Maklum hirup jalmi mah teu anger, sok seueur gogoda asa abot. Bade nyangemkeun pangajak Kang Rojali teh. Ih Yat. Manusia mah di mana-mana ge sami, ukur kagungan kahayang sareng cita-cita. Kanggo ngahontal eta kahayang taya di jalan iwati kedah usaha, metakeun akal tareka. Perkawis hasil sareng henteu mah urang sangakeun ka Allah nu Maha Kawasa. Kitu we Yat, teu kedah ngaraos seunggah, teu kedah seueur emutan. Nu penting mah tekad urang sae. Yati ungut-ungutan. Ayeuna mah beuki marti kana maksudna Rojali. Geus kitu pok nyarita deui. Ayeuna abdi ngahartos mangga sejang hiringan we. Nuhun ai ka hartos mah atuh. Tos cekap sakitu we nya, hiu urang wangsul ayeuna mah. Da parantos jajan parantos wareg. Ceuk Rojali bari tuluy ngagupayan ka pelayan torojol pelayan nyampeurkeun sanggeus utang itung cereng dibayar ku Rojali. Wiat tah urang wangsul, mangga Kang. Duanana kaluar ti warung, celak kana motor dius ngajugjug ka imah Yati, bari mawa hate nu lugina. Yati beuki gumira sabab aya Rojali nu tuluy-tuluyan jadi panghibur kana hatena. Sarta jadi gunung pananggeuhan atuh kasedih jeung kasusah teh, beuki lila beuki ngurangan sarta kapercayaan kana diri pribadi daratang deui. Para mitra kaum dangu, waktu tuluy nyerelek. Beak poe ganti minggu, tutup minggu datang bulan. Kahirupan Rojali jeung indung bapana beuki maju, kitu deui kahirupan Lia jeung adina. Estu lancar taya haleungan harungan.
Taya halangan naon-naon lantaran Ridwan bener-bener ngajalankeun janjina. Tanggung jawab kana kahirupan lia komo sanggeus lia mere jawaban ngeunaan maksud Ridwan mah kaayaan tambah lancar jeung mata kregreg. Sabab Ridwan jeung lia geus resmi silih pihapekeun diri, silih kaitkeun ka asih hati. 2 tahun timang saharita Ridwan datang ka lia dibarengan ku kolotna. Nu maksud rek ngalamar sarta langsung nangtukeun poe kawin. Lia teu bisa nolak malah bebungah we nu aya lantaran manehna beuki regreg bisa jongjon ngurus yati adina. Sajabati kitu Lia geus teu boga halangan deui. Lantaran kuliah teu dituluykeun nepi ka meunang gelar sarjana lengkap. Cukup nepi ka sarjana muda. Lia leuwih mentingkeun yati sina terus jujur sakolana, hayang nyumponan harapan indungna jeung lanceukna tea. Akhirna dina hiji waktu nu geus ditangtukeun Lia jeung Ridwan laksana kauntun tipung katamang beas, laksana kapidurian. Tepung lawung di balai nyungcung ngucapkeun janji yen rek satia satuhu dina raraga ngambah sagara rumah tangga. Gancangna carita Lia jeung Ridwan geus tetep tumetep di hiji imah. Ngamimitian hirup anyar ngawangun rumah tangga nu jadi panyileukan beurang jeung peuting. Satadina Ridwan terek ngajak pindah ka imah manehna, nu memang geus disadiakeun ti anggalna. Tapi Lia teu satuju lantaran melang ka yati ari kudu cicing sorangan mah. Akhirna sarerea satuju matuh di imah Lia bari ngasuh yati. Dina hiji mangsa Ridwan kakara balik ti kantor, Lia geus nyadiakeun cai teh sagelas dina meja. Gek dariuk kalayan tumanina katempona bangun anu gumbira naker. Mata kreueus pikeun kula wargana. Lia, kamana yati? Niasa ti isin kieu geuning? Ridwan nanyakeun adi beuteungna nu memang harita teh jempling naker, teu cara biasana. Teu aya Kang, tadi teh disampeur ku Rojali. Nyariosna mah bade ka Gedung Merdeka aya acara kanggo para mahasiswa seunna teh. Bade aya peryogian naon Kang? Ah, nyamoana naon nanyakeun we atuh. Pedah teu katingali, nyakeun bayar geus puguh mah. Ari kuliahna teh sabaraha taun deui cenah nya meuni asa tereh beres ceuk Kakang mah. Upami teu lepat ngetan mah kantun sataun deui. Mugi-mugi we taun payun sing beres sarta sing lulus. Na bade naon naroskeun kuliahna? Ceuk Lia teu weleh panasaran. Lantaran Ridwan bener-bener merhatikeun ka yati tara antepan atawa mangsa bodo. Kieu nu sanyana mah kamari Akang teh tepang sareng Payuda di kantor pajak. Anjeunna ngobrol ngalir ngidul jeung Akang. Akhirna tepi kana masalah barudak ite. Payuda teh naroskeun kumaha cenah persiapan urang natos aya rencana atawa acan. Tah naros kitu Payuda teh. Ari Akang teu bisa ngajawab da, teu terang kana urusanana. Ceuk Ridwan dari anaker. Hayang badami ngeunaan yati. Lia jadi hareuwaseun. Ari ngadenge kitu mah sabab can mikir-mikir kana urusan eta. Keke, nah kumaha saur Payuda teh Kang? Nyaurkeun perkawis naon kitu? Kieu Lia. Anjeunna teh beuki dieu teh beuki sepuh saurna teh. Kana usaha parantos suda, kana kagiatan naon-naon tos ngirangan. Malah munjang Rojali geus tamat mah kuliahna, perusahaan Payuda baris dipasrahkeun ka putrana. Saterusna Payuda palayeun senang-senang cenah di bumi bari ngasuh putu. Tak ieu nu diarep-arep ku anjeunna teh, palai geura kagungan putu panginten. Janten pala engal nikahkeun atunya? Tah kitu meureun eta ge. Ari ceuk kasarna mah, ari nu diharepkeun ku Payuda, taya deui lianti yati nu geus lila kenalan jeung Rojali. Tah kumar lantaran kitu Payuda naroskeun, kumaha kaayaan urang ayeuna? Ceuk Ridwan tambah daria, hayang geura meunang putusan. Janten kitu maksan Payuda teh nya. Ayeuna mah kahartos ku abdi ge Kang, tapi teu tiasa mutuskeun urang mah margi nu kagungan gagasan oge sareng urang, sanes urang namung jenisna. Janten nyatana yati sareng Rojali. Mun palai jelas malah urang taroskeun ka yati sareng ka Rojali. Tak kitu Kang? Ya bener, memang kudu kitu alusna. Tapi ieu mah badami uduaan we nya antara Akang jeung dia. Da meureun lamun geus barudak satuju meureun urang-urang keneh nu kudu tanggung jawab mah. Da urang minangka kolot-kolotna. Nah kumaha mun geus kieu? Naon nu kudu dipilampah ku urang? Na perlu pikeun nalek ka barudak? Kan tenan periogina mah da memang kitu kedahna.
Ngan ari sikap abdi mah kieu Kang, perkawis nikahkeun mah gampil. Nu penting mah kada aya heula persiapanana. Di barudak nu bade ngajalankeunana atuh sajabi ti kitu. Kedah terang heula kana urusan kuliah barudak eta teh kan nu prayogi mah. Keun atuh. Ke urang teroskeun ka Yati. Nah kumahanya ceuk Ridwan bari tuluy nginum kop kana rokok keretek serebung udud. Keur kitu kadenge aya sora motor di buruan barang direret tetela nu datang teh Yati jeung Rojali. Tekung silila duanana arasup ka tepas gek dariuk kalayan tumanina. Tas dimarana ieu Yat aya pesta ceuk Ridwan miheulaan tumanya geus teu sabar hayang badami urusan tadi teh. Wangsul ti Gedung Merdeka Kang. Aya acara kanggo mahasiswa nanging abdi mah teu lami di dituna da asa teu raraos terus wangsul. Muhun Kang Yati sapertos teu damang Kang. Salirana panas ceuk Rojali. Nerangkeun manehna hariwang bisi Yati katutuluyan. Ai, kade ulah lalawora atuh pariksakeun atuh ka dokter. Ah, teu kedah Kang. Da ieu mah capek teuing rupina mah pedah kamari kirang monok. Ceuk Yati teu daekeun ari dititah ka dokter mah. Nya teu nanaon atuh akang rek ngajak ngobrol ka Yati jeung Rojali. Malah mah bieu teh tas diupat jeung tetehna sabab aya masalah nu perlu dibadamikeun kalayan daria. Yati jeung Rojali silih reret duanana ngarasa kaget jeung reuwas. Bisi aya masalah nu matak riweuh kana pikiran. Mangkaning dirina sorangan keur meujeuhna riweuh nyang hareupeun ujian naek tingkat. Dupi abdi kacana kitu Kang. Nah kedah ngiring badanten, Rojali nanya bangun asa-asa hatena teu puguh rasa. Hayang balik tapi kagok ku Ridwan nu ngajak badami. Kantenan atuh ayi. Margi ieu perkara teh aya hubunganana jeung ayi. Kieu maksud akang teh ayi. Kamari akang teh tepung sareng tuang rama sarta ngobrol lami pisan sareng akang. Dupi nu janten persoalanana nyaeta hubungan ayi sareng Yati. Tak kitu ayi. Ceuk Ridwan bari neuteup ka Rojali nu colohok bari kerung. Oh, kitu teras kumaha tuh Kang? Akang bade naros ka ayi sareng ka Yati, kumaha perkawis kuliah ten aya kamajengan atanapi henteu? Aya kasulitan atanapi henteu? Perkawis kuliah mah biasa wae Kang, teu aya nu janten masalah. Nanging nu mata kreuwas teh tina perkawis disauran ku akang. Nah, kumaha atuh saleresna? Saena mah jelaskeun we tu ayeuna. Rojali geus teu sabar hayang geura nyaho kana urusan pokona. Heuga tuh, ku akang rek dijelaskeun sakaliannya. Tuang rama teh geus teu sabar hayang geura mangku putu. Kamari naroskeun ka akang tina persiapan ngeunaan hal eta. Tapi akang teu tiasa ngajawab sabab akang sorangan gumantung ka Ujang nyaeta kaya ka Ayi sareng Yati. Nu matak ayeuna mah tumanya ka Ayi teh, nah kumaha tina urusan kuliah? Kumaha urusan nu sejena? Tah kitu? Oh, perkawis eta? Nya kitu ye cing caritakeun atuh ka akang. Ari abdi mah mentingkeun kuliah wae heula Kang margi abdi teh izin ku pun bapa nu omat-omatan kedah leres-leres diajar. Memang eta ge tos nguping abdi teh pun bapa hoyong enga-enga nikahkeun. Nanging abdi teh teu sanggem hoyong beres heula kuliah. Pamiti aya wagelan mah taun payun abdi teh rengse kuliah, kitu deui Yati. Janten perkawis nikah mah abdi teh teu acan siap Kang. Rojali tegas ngajawabna. Ridwan teu buru-buru nyarita manehna ukur unggut-unggutan bari seuri leutik, ret ka Yati, ret deui ka Lia. Muhun Kang Ridwan, abdi kitu acan siap sawioseng ke upami parantos rengse kuliah, da moal ka mana deui? Ceuk Yati bari nyerenge. Oh nya kaharti atuh ku akang we. Syukur ari kitu mah akang ge da teu wani maksa. Bisi matak jadi gangguan kena diajar. Malah mah akang teh miharep ka Ayi jeung ka Yati sangkan bener-bener dina diajar supaya kahontan nu dicita-citakeun. Pek teruskeun heula perjuangan, engke mun geus rengse mah moal burung lancar. Keun lah teu kudu jadi pikiran, lantaran payuda ge ukur ngobrol kosong tama nganggur tak kitu. Ceuk Ridwan Daryanaker, hatena ngarasa reueus boga adi nu pipikiranana leuwih maju. Saterusna Ridwan jeung Rojali para mitra. Harita teh ngarobrol ngaler ngidul dibarengan ku sempal guyon gogonjakan. Suka bungah taya kasusah, sanggeus rada lila ngobrolna Rojali amitan, tuluy balik ka imah.
Para mitra kaum dangu, saterusna Ridwan jeung Rojali ngarobro ngaler ngidul. Dibarengan ku sempal guyon gogonjakan suka bungah taya kasusah. Sanggeus rada lila ngobrolna Rojali amitan tuluy balik ka imahna. Kocapkeun Yati manehna asup ka kamar bangun lungsenaker. Goledag ngagoler dina kasur. Panon molohok neuteuk lalangit ari lamunan kumalayang kanu anggang. Nyawang kanu can puguh karuhan tapi lila-lila balik deui kana urusan tadi. Atuh pipikiran jadi pabaliut teu puguh. Nah kumaha ari payuda make naroskeun Kang Ridwan sagala. Apan geus puguh aing teh can beres kuliah atawa Kang Ridwan anu boga vokal kitu. Tapi ahkeun bae da taya rugina. Mana kitu ge satujueun kana pamaksudan aing. Henteu kawas teh Eni jenatna. Ka aing teh teu boleh ngahalang-halang, muga-muga we ayeuna mah lancar. Ceuk Yati ngomong sorangan. Kuniang hudang leos ka dapur barang gok jeung Karto. Hate Yati jadi nyeredet, pok nanya bari neuteuk. Mang Karto, nuju naon menih kawas nu ngalamun wae geuning? Ah, dan tu ngalamun Mang Meneng. Ngaulang, bingung tu aya batur. Dan tu ade kedah ngomong sorangan mah. Kumaha mun disangka gelong ke ngedadak ku batur, panto beres. Aya naon Neng, ke dapur. Mangga bilia kepalai, cerioskeun ka Mang. Ceuk Mang Karto bari melong. Katempo kawas nu gugup ari sabab. Nu sanyana mah memang bener keur ngalamun inget ka anak nu can kanyahoan nasibna. Mamang mah sok kitu sok api-api wae ka abdi teh nya. Da sanaos deui ngangken oge. Abdi mah teu tos tiasa nego atuh Mang. Yen Mamang teh nuju aya nu diemutan, ngemutan naon Mamang? Henteu Neng, henteu aya nu diemutan. Iwa teh nuju ngelamun Mang teh, henteu pugu ieu teh. Tos lah henteu data taros, dupi Neng bade naon ya? Mang atuh hari kitu mah abdi teh moal seueur saur nya henteu pugu-pugu. Kieu Mang abdi teh tadi tos ngobrol sareng Kang Ridwan. Kitu deui sareng teh Eni. Ari nu janten masalah saja deui iwa ti perkawis hubungan abdi sareng Kang Rojali. Taina abdi bade naros ka Mamang. Kumaha pemi abdi laksana ngajodo sareng Kang Rojali. Mang Karto satuju tanapi henteu. Ceuk Yati geus teu asa-asa nyaritana. Malah asa leuwih teger hatena mun ngobrol jeung Karto. Puguh Karto meni ngajenghok sabab teu nyana rek ditanya kitu da samemehna mah tara pipilueun. Neng. Mang mantu wantun ngaluluhuran ka Neng. Bade kitu bade kieu ge nyanggakeun. Taina Neng ngagungan maksad kitu. Tangtos memang setuju. Teu tiasa naon-naon Iwati ngiring ngaduakeun. Mugi-mugi cita-cita Neng sing penekanan, sing laksana sapaneja. Kitu Neng pamadegan Mang mah. Jawab Karto dari pisan. Hatena karasa lumenyap lah kawas rek mangih kareuwas. Nuhun atuh Mang. Abdi bingah ari kitu mah tapi kumaha pamanak Mamang perkawis Kang Rojali? Yati tuluy tumanya. Hayang ngakurkeun pamanggih dirina jeung pamadegan Karto. Cae Neng, Den Rojali pemuda nu sopan, pinter, jujur sareng tiasa dipercanten. Tahun-tahun Mang kenal sareng anjeunna. Tapi ento kantos nguciwakeun bali mah dina mangsa tuang ramanto damang, Den Rojali seueur jasana ka urang sedaya. Taku margi kitu Mang setuju pisan upami Neng aya maksad ngawangun rumah tangga sareng anjeunna. Laras teh Mang? Yati bangun teu pati percaya. Tapi hatena ngarasa reueus boga papacangan dipuja ku Karta. Ji leres Neng. Mang teu ngabodo-bodo. Mang moal makan nyanggemkeun teu leres. Kanggo naon moal aya muruhan. Eta mah kitu, Mang seleresna nyerios. Nuhun atuh Mang da leres pamadegan sareng abdi ge kisah pamadegan. Doakeun nya supados maksad abdi tinekanan sing laksana ngahiji sareng Kang Rojali. Mugi-mugi kuliah abdi sing lancar tahun payun abdi ujian. Wah, didoakeun pisan ku Mang Neng. Mugi-mugi sing laksana sakumaha nu dicita-citakeun. Mang teu tiasa ngabantu langkung dikitu margi ukur pidoa nu kapibanda ku Mang. Ceuk Karto bari dumareuda. Ras inget ka Rojali nu jadi anakna nu beuki lila beuki ngalangkang dina sawangan. Nuhun atuh Mang pidoa langkung ageng pangajina batan harta. Abdi bingah aya keneh nu ngaduakeun kana kasayan. Mugi-mugi sing dikabul ku Gusti Nu Maha Kawasa. Mang, punten pangdamelkeun cai asem kawaknya. Abdi rada lieur hoyong anu seger-seger.
Cek Yati bari rarat-reret kana wadah samaran. Oh mangga neng, dak seueur ali asem kawak mah. Kayak urang ada mah. Hartanya dia kencai asa kerang kana gelas gede. Tuluy make gula jeung asem kawak ari Yati ngaleos deui ka kamar. Goledag ngagoler dina kasur, ayeuna mah hatena tentrem, pikiran tiis jeung gede harepan. Cagtuna heula kaayan Yati jeung Karta, ayeuna urang nyaritakeun Rojali. Rojali nu geus aya di imahna harita teh pasosore. Manehna ngahulang sorangan di tepas bari nempokeun japati nu pating telenen dina suhunan imah tatangana. Ari pikiran Rojali kumalayang kanu anggang ngalamun kanu jauh, nginget-nginget kana lalakon nu geus karanapan. Ras de inget kana omongan Ridwan nu nyaritakeun perkara manehna. Kudu kumaha aing ayeuna ye bet asa aya nu ngabebereg ye. Aing teh kuliah can beres, kawajiban loba keneh nu can dijalankeun. Tapi kalah ka ngadenge beja nu mata kaweur. Kudu kumaha nya? Ceuk Rojali ngarampatarangna, manehna bingung yang hareupan kanyataan. Padahal mah geus teu kudu mikirkeun naon-naon lantaran sakabeh pangabutuh aya nu nyumponan. Tapi Rojali keukeuh can teteg hatena lantaran asa can panceg nangtungna. Loba keneh nu kudu direngsekeun, salah sahijina manehna inget kanu jadi indung. Nu beuki lila kalah ka beuki jauh, teu kanyahoan beja-bejana acan. Rojali aya niat rek balik heula ka lembur Cileutik. Susuganan aya bejana ti urang lembur, tapi ripuh ku pangajaran nu teu weleh jadi bang baluh ka dirina. Barang keur ngalamun kitu torojol payuda nyampeurkeun geek diu gigireun Rojali. Memehnya carita nyeungeut heula padudan. Sarebung haseupna menimulek katempona bangun nikmateun pisan ududna teh. Para mitra kaum dangu, harita payuda tuluy nyarita. Kunaon ngahulang wae Ujang? Aya nu dipikiran? Muhun pa abdi teh ngemutan ka saurang Kang Ridwan. Nalares kantos patepang sareng apa? Rojali malik nanya hatena deg-degan. Bener. Kungsi tepung jeung bapa di kantor pajeg. Nah kumaha kitu jeung aya naon deui? Meni asara reuwas teuing, payuda kerung bari neuteub. Kieu Pak, derek-dek Rojali nyaritakeun obrolanana jeung Ridwan kabeh dicaritakeun taya nu kaliwat. Cakakak payuda gumujeng. Nah, make jadi pikiran deing Ujang. Keun bahay teu kudu susah, bapa mah ngobrolkeun kitu sotenan. Itung-itung ngadeukeutkeun tali mimitran. Ari bapa maksud derek ngalalanya hubungan bapa jeung pihak Neng Yati. Ai soal kawin mah iraha deui we, da bapa ge ngarti atuh. Hidup teh kudu cacap heula kuliah, sabab hiji-hiji jadi tanggalan pikeun bapa iwa di hidup sorangan. Rek saha deui nu jadi gaganti bapa mun lain hidup. Mun kartos nanging kumaha atuh abdi teh ayeuna Pak? Ah, teu kudu panjang mikir, geus we diajar sing bener. Urusan eta mah engke ge beres, sabab geus aya patokanana. Ceuk payuda teu weleh marah main anakeun anu sugema mana. Mangga tuh pami kitu mah abdi bade tumut kana piwejang bapa. Nanging abdi mah bade terus terang we Pak emut kapun biang, upami kawidian mah hoyong wangsul heula sakedap. Manabi aya wartos di lemur tina perkawis pun biang. Kitu maksud de Pak. Rojali terang-terangan ngedalkeun pamaksudanana. Reka lemur? Lain geus eueuh inung Ujang teh. Reka saha kadituna boga keneh dulur? Payuda kerung heraneun. Henteu teu gaduh dulur di lemur mah nanging ari kenalan mah seueur. Sarta tiasa nepangan ka Pak RT atana pinu sanesna, atana pinu pangan sesepuh lemur. Abdi bade naroskeun perkawis pun biang manawi aya wartosna we kitu maksud de. Nah iraha reka lemur teh jeung sabara poe di dituna. Pamikawidian mah pageto dinten Minggu moal lami Pak paling oge sadinten lah da di direpot oke ku pelajaran. Oh nyajung wae atuh ari keukeuh mah. Paluru sing bener susugan aya beja jeung laratanana nu jelas. Ngan kabeh sing apik jeung taliti ulah gagabah jeung sologoto. Mun geus puguh aya laratan buru-buru balik ka dieu nya. Sabab hidup boga kawajiban kudu diajar nu bener. Atur nuhun Pak abdi ngartos kana maksud bapa. Rojali hatena ngemplong.
Geus aya Paidin ti Payuda pikeun maluruh anu jadi indungna. Saterusna Rojali jeung Payuda ngobrol ngaler ngidul kanu teu puguh, malah mah keur kitu teh jebul Bu Suhami atuh beuki ragot ngobrolna teh para mitra. Kocapkeun dina poe Minggu Rojali geus sagedang dan memeh init bebeja heula ka Payuda jeung Bu Suhami. Dius init kana motor ngajugjug ka lemur Cileuti krek maluruh nu jadi indung. Gancangna carita Rojali geus tepi ka lemurna, langsung muru ka imah Pak RT, tapi teu kasampak nu aya iwati anakna nu leutik keneh. Leos ka imah Haji Bana kaparengan aya keur nungguan poe suu. Assalamualaikum, Rojali uluk salam. Waalaikumsalam. Hai, bagea teuing ujang iraha sumping. Haji Bana moro kanu datang paroman marah mai ngarasa sono. Rojali munjungan bari ngajawab. Namejol Pak Haji ngahaja ka dieu ngadeusan ka Pak Haji. Hai nuhun ujang atuh hoyap ka jero. Kalacat Haji Bana unggah. Dituturkeun ku Rojali gek dariuk dina kursi. Tekung silila torojol Bu Haji nyampeurkeun sanggeus ngabagiakeun ka Rojali, ngaleos deui ka dapur rek nyokot susugu. Aduh. Asalawas tilawas ujang. Di mana urang teh ayeuna teh? Haji Bana ngamimitian ngajak ngobrol bari teu waleh nitenan tangtungan Rojali, nu memang mata kataji bersih jeung sopan. Leres Pak Haji duka sabaraha taun abdi teu ka dieu. Abdi tarang ngetang waktos margi riweuh ku kuliah. Lah pakulian maklum di Bandung anu matuh teh diajar usaha aalitan kana icalan di kota. Ceuk Rojali teu ngabejakeun nu sabenerna. Nya nuhun atuh ari geus bisa usaha sorangan mah ujang. Tapi bapak ge ngarasahanya ka lantaran tuang ibu sareng tuang Rama. Estuning prengles we beja-bejana acan. Malah Pak RT kungsi maluruh ka Bandung sugan aya laratanana lapang tepi ka ayeuna teu aya bejana. Malah urang dieu mah geus tarayeru inget sigana teh bakatku geus heubeut teu tepung. Kumari ujang sareng saha di kota teh atuh? Ceuk Haji Bana nerangkeun ngeunaan Bisarmi jeung Mangkarta. Nu memang teu aya beja teu aya carita, barang ngadenge kitu Rojali meningah ruk bingung, sabab ku caritaan bieu ge geus cukup jelas yen indungna teh taya laratan. Rojali teh ngahuleng sajongjongan mah teu cacarita, mung hanjakal waktosna ka Bujeng Seep.